ngajak jelema teu posili rowe sabab ajaran ngajarkeun meme tunjuk ka batur mending diajar mepelingan diri heula. Yo sabab urangna sok ngurangan takaran jeung timbangan. Jeung urang bece balong sari teuing mah baju lain tukang dagang. Tah tukang dagang suuk sok ngurangan takaran mah. Tah tukang dagang gula sok ngurangan timbangan mah. Ai takaran Allah mah lain kiloan, timbangan Allah mah lain katian. Takaran Allah mah Al-Qur'an, timbangan Allah mah hadis Rasulullah. Lamun jelema geus teu nyepengan Al-Qur'an, geus teu tunduk kana akhlak-akhlak Rasul, itu sama dengan mengurangi takaran dan timbangan. Jadi mun masih kada boga pamimpin teu pati alus, harga ongkos-ongkos mahal, kalacutan pamarentah karasa kete, oman kulawa katutuduh ka batur, mending diajar kana diri, urangna masih kene can masih kene ngurangan takaran jeung timbangan. Nu tadi teh contoh takaran timbangan, pan memilih pamimpin teh kudu make rasa. Lain wani piro. Pan ieu mah bupati teh nyebut ge rakyat jablay. Bisi can ngarti kene kieu raja jablay teh. Sok lah rek mere naon ke dicolok. Pan jablay mah dicolok daek lamun geus dibere. 100.000 sesora. Colok jablay. Usabab rakyat teh siga jablay, pamimpinna ge siga gelmo. Kayak jablay balatna naon? Germo. Pamimpinna ge siga germo. Teh tenang we. Nu penting mah aing teu bere we heula bakal jadi. Geus jadi mah tenang we. Da mah nyaho rakyat nyakotan duit rakyat ge aing mah nyaho. Germo persis. Rakyat tadi jual deui. Rakyat tadi jual deui. Demi rakyat, ngomong rakyat, pan memeh jadi mah boro-boro lu cager, lu gelo ge ditanya. Jelema yang jadi bupati, yang jadi gubernur, yang jadi lurah, pemilihan lurah, nu boro-boro lu cager, lu gelo ditanya. Nu jenaon ibu tu gelo. Ibu kunaon? Resep teh kabeh, lu gelo ditanya. Lamun geus jadi boro-boro anu gelo nu cager ge tara ditanya. Aya nu kitu aya. Mudah-mudahan Gus Selika tidak begitu. Dari sono terus we nililang ada Gus Selika ada sasalaman heula. Tapi cenah bejana Gus Selika mah begitu bagaimana ngapoe oke. Sasalaman gitu. Tapi ulah sadayana ting disalaman. Kebayangkeun 2,5 juta penduduk disalaman iraha gawena Gus Selika. Bu. Makanya subhanallah. Jadi nu tadi diajar ulang ngurangan naon ngurangan timbangan. Loba jelema ngurangan takaran. Cing rek nanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta naon? Surah adzan nitah naon? Eta masjid loba asup ka masjid ngadenge adzan atau jarang? Masjidna pinutara. Tempat ka dia masjidna pinutara. Nu deket ka masjid sok taratang tara. Kunaon sia tara datang? Namun nu deket masjid tara datang ka masjid, uing yakin eta jalma torek. Apa jujun begitu? Apa daya ajaran Rasul? Nu lolong datang ka Rasul, ya Rasul saya ini buta, bolehkah saya sholat di rumah? Minta dispensasi karena dia buta, minta sholat di dalam rumah. Kata Rasul, kedengaran suara azan dari masjid ke rumah? Kedengaran. Kalau masih kedengaran, sholat saja di masjid. Kan nu lolong minta sholat di masjid, satungtung suara azan kadenge. Ari ayeuna geus aya bejana kadenge suara azan. Moal teu kadenge make pengeras suara kecuali tore. Jadi eta mah lamun deket masjid tara ka masjid berarti geus. Aya jin datang ka uing, tuju molotov. Aing mah sebut ngaganggu aing jin mata jun, aing jin dan jun. Molotov tujuhan ka uing. Oh. Mun masjid molotov galak cai teh bacakeun aya kursi uing. 5 kali maca jin anu genep nyingkah. Nu hiji mah molotov tah. Ini masa galak cek lu hiji mah. Bacakan gue aku sikat genep kalian molotot kene. Barang keur maca ka 7 kalian eta jin anu genep daratang deui. Bari ngagusur lu hiji bari ngomong ka uing, punten Pak Ustad ieu mah torek. Jadi boro-boro jelema jin oge ari torek mah teu sieuna. Jadi mun aya bapak-bapak deket masjid teu kada sorak adan ngomong ti mana-mana teu datang ka masjid berarti ibu elinganya kana torek ge ngalingana kana torek Allahu Akbar Allahu Akbar. Oh, kieu.
salakina pasti demo si setual toel segala toreng oh bapak kadenge suara kadenge ka masjid atuh eta teh takeran timbangan kuduna salat awal waktu di akhir-akhir eta teh ngurangan taker ngurangan timbang aya nu salat di akhir-akhir jam 1 can salat aya setengah 2 can salat aya jam 2 karekeun salat aya setengah 3 aya siapa ibarang penta rajin ari ibadah tara iya kana bunuh heula iya kana stain heula iya kana bunuh heula akurana ke ibadah heula karek wa iya kana stain mane mah ibarang penta beuki ari ibadah tara cek pangeran teh EGP